guring daripada gede, lain rezeki guring jadi penyakit. Terus Pak, Bapak ku Allah teh dibere 50.000 dina sapoe tari makeun, Bapak sarakah. Urang mah hayang 50, aing milik kudu kadahar 50 mah anger we nu 100 dibikeun ku Allah, nganu 50 deui jadi gering. Kernaon duit dikumpul tapi rumah sakit geus siap keur nelegna, mending leutik tapi awak jajan daripada gede awak ruksak. Aduh, mata nu beunghar teh kabalinger. Loba aja beunghar berjuru berdiri pantau ngalayar tengah imah loba ge pupu dahareun gereusi mobil mewah sawah lega, tapi naha hak rakyat leutik osok dicopot. Nu kitu beunghar lain, jelema butuh keneh ku batur mah butuh keneh ku harta nu leutik. Lain beunghar miskin, da anu beunghar mah tuh si miskin tara pernah suka copot ke barang batur narimakeun dina hirupna. Ieu beunghar asli. Aduh. Mata kurang sok salah ngahargaan, jelema beunghar hargaan. Nepi kajian budak bontongor ge nageng. Di budak nu beunghar teh bontongor, coba kanu sangsara teu bangor, teu naon bager we. Ka itu coba lihat bisi leungitip. Sok beda-beda derajat manusia ku harta. Nah, betul. Ayeuna pelajaran hirup, Gus Miftah kamari kacaletot basana, kira-kira nyebut eta. Tukang es, Pak tukang es ceurik disebut eta, tapi ayeuna seuri. Nah, dibalik disebut eta 500 juta Pak pada nyumbang, Prabowo nyumbang, Gubernur Engal nyumbang, Sararea nyumbang 500 juta, umroh ongkos budak sekolah jadi kuliah. Kayaknya tukang SD dia ngarep-ngarep kacaletot urang. Wah. Beda porsi, beda takdir. Ayeuna bapak jeung ibu nu hadir di dieu perlu urang ngahujat Gus Miftah, teu perlu tatangga lain wawuh teh. Capek-capek anggur ku bapak teu leuman aya naon sajam setengah ceramahna kacaletot semenit. Nah jelema rame nu semenit katimbang ngahargaan anu sajam. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, jelema lalajo titikna teu ngahargaan karena bodas, karena warna bodas anu lainna. Setiap jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Mangga geus sok raos. Da bapak bener teh modalna mah salah heula. Lamun bener seumur-umur mah lain bapak malaikat, salah seumur-umur lain bapak setan. Tak urang mah di tengah bener jeung salah teh pagali botak na awak sorangan, matak memeh perang jeung batur gerak perang jeung awak sorangan. Lain nyare ka Palestina juga aya deuk mah teh. Bapak teh siap perang jihad ka Palestina juga. Bade kumaha sih teh Pak kana ojek kana motor moal deuk lempang nepi ka leuh koloke pae ieu bisa cinta bapaknya kelan bedil boro-boro kurang percaka dan piit di itu bedil ku bapak eta piit kan nuki kituan datang ka ditu ngadeun repot urang ditu mata perang nu sajati perang nu paling hese perang nu paling badan sabenerna lain merangan batur tah